datang mangganya urang ngawilujengkeun ka panganten nganggo perantawisan lagu panganten raja sadinten panganten pinuh kabajan panganten silih uapan panganten hate deg-degan panganten dinten endah jatuh ramen panganten pasini jangdi kutas resmi dirapalan panganten sahlaki rabi ari emut kana panganten teh mangano kumaha sok emut ka Mang Ata kumaha tah pasti rapalan ngaleungit ayo barang teh kapangikeun di warung di rariung teu ngabaheum jengkol Ata alah cenah sok merah panganten teu weleh dimut panganten teu weleh deukeut panganten haharewosan panganten duka keur naon panganten imut nampak pangwilujeng panganten calik ngarendeng diaping ku ibu Rama gulika kurasa baja da nyapisan atuh bagja mangano gitu pangantenan diriung ku indung bapak tuh mata kade kanu ngarora ka inung ka bapak teh singa sangkan dina pangantenan bisa riung mungkulung ka eta panganten numpuk kadona panganten seueur modelna panganten cing cobi buka panganten ih eleuh geuning kuya panganten buka kado babarengan kumbira pada nyaksian piring gelas baki termos jeung obat teu kaliwat atuh pantes mangano mah da kumaha kitu manganya pas pangantenan kamarna ti tajong da harita barang nicek lekan ari gorowok teh pas pisan panganten ngabuburkeun peni kana tuurna pisan atuh beuki we panganten berbulan madu panganten katawis lesu panganten meureun mamayu panganten tos main tinju panganten nyanggah hirup laki rabi sing pageuh tigin saati kade hilap soal kabe putra mah sakedik bae karaos pisan kumangganyar kuloba anak boga anak 10 ka urus kadang-kadang kesehatan pokoknya masuk soal ekonomi Mang Ata paingan waktu nganjang teh manganjar mah masihan tuang mur we panganten gugah nasiang panganten seueur gumuceng panganten kunaon nguyak panganten jadi sering ibak panganten dinten endah jatuh rame panganten pasini janji tutas resmi dirapalan panganten sahlaki panganten 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 panganten
panganten, 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 panganten.